Aing di dieu bade nyaritakeun hiji carita anu judulna Bogo Kabongohan. Di hiji lembur, kasohor hiji mojang anu geulis kacida kabina-bina. Jeung ka mana-mana, eta teh kembang desa nyaeta Jamilah. Jamilah, oh Jamilah, astagfirullah. Jamilah boga babaturan boloho ngaranna teh Ijah. Jeung centil ngaranna teh Siti. Hiji waktu, Jamilah jeung Siti rek nyeuseul ka walungan. Teu kahaja manehna papanggih jeung Kang Somad anu ngarasa boga kawasan di daerah ieu. Saacan papanggih jeung Kang Somad, Jamilah anu ngaranna geng mojang geulis papanggih jeung Isum. Si budak kepala desa anu ngaranna Isum jeung babaturana Ipit. Naon bakal kajadian teuing wallahu alam. Tos ayeuna mah urang tinggal heula ka TKP. Ya. Kami haredan kieu ya Allah. Capek juga nyeuseul. Ieu cuaca teu kondusif ieu mah. Itu panas, popoe mau garing. Ieu mah bau. Tanyangu ieu teh. Oh bener euy. Inilah. Teu bosen kitu nggal isu geus wae geus mah bau bau kitu teh. Ya itu mah dari tahu. Peka. Teu bosen kitu nggal isu geus wae. Nenean kadede. Santai aja Brodi. Don hariwang, jodoh mah di tangan Allah. Oh, jodoh teh di tangan Allah. Lamun di tangan Allah kumaha nyokotna? Ya bohong. Ya. Ya neang jodoh mah kudu berusaha ulah kadieu cicing, aura mah kudu mempesona tuh kan aya jodohna. Ada pikir bajai gitu susuruntulan dengan jodoh. Udah lain. Santai aja. Kita mah sakige udah uyuhan. Pagawean genggung di leuta mah sapopoe teh nganyeuseuk we jeung nyeuseuk di walungan. Nangsi. Holiday atuh euy kali-kali mah. Holiday ari maneh lain holiday da barudak eta mah teu bogaan duit bapana ge lain kades siga urang. Ieu ari jadi jelema mah tos sombong-sombong teuing hayang gede hulu. Meureun ari gede hulu mah berat. Geus we antepkeun kos kitu mah anggap radio butut. Ayo mangka. Teh kue nam nyesel. Menikah saja Jakarta membuat aku jatuh cinta. Ini menigeuleun nu kos kitu disebut kasep jika Sulman gagang pantau. Neng gelis tepangkeun ate namina teh Somad. Lalaki pangkasepna pangbengharna tur pangkasieuna di tempat ieu. Sabab ngabogaan bisnis peda jeung bisnis tambal ban. Nepangkeun abi Siti budak mawan tikanya ah. Nepangkeun abi Ijah. Are neng saha? Saha we? Pada kamarana atuh gelis. Pada nyeuseul abi mah tos nyeuseul abi mah bade kasalam bade kimbat medikir. Ih Ijah Siti, kalau kita kudu waspada tong carentil. Si neng menikot sombong, ate resep kaneng teh tiba heula neng. Saha asa? Nya atuh. Kalau nu nanya, ih ayo mangkat yuk. Punten. Pokoknya mah ama mal nyerah ka Jamilah. Neng Isum, neng Ipit, uih ti marana. Biasa eta tos ulin budak kidul. Ih mana mah dibejakeun. Maaf eta heureuy. Mangga tuh Isum bade uwi heula, mangga Mangga neng. Cantik pisan. Angger we geulisan si Jamilah mojang kembang panggelisna. Mat beng ka si Jamilah mah nya geulis, nya manis, tekos budak kades loba gaya. Bener mat, mending kene kasih Jamilah, abi kasih Siti. Mane mah Gus, nyegel curug weh. Yeh mendingkeun ka Bogo mah datang sorangan. Geus aya urang nean pi duitna lah. Ayo. Kela. Ujang tukang sayur car mayar pajak ke urang. Kumaha lamun diteang? Hayu lah. Hayu. Gaskeun. Somad teh indit nyamperkeun si Ujang. Ujang teh tukang sayur anu dagangna ditatanggung. Manehna kerja maletik, serba kakulangan, kurang parab, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Sabab si Ujang teh jomblo tos 7 mulut. Saha atuh Ujang teh? Hayu urang lajengkeun carita KTKP. Kareta kelenca pas beda. Aduh encok. Aduh kumaha nih dagang teh laku ca nih.
Jabah hujan jadi bikin pusing. Kuring mah ti isuk ti sore nepi ka peuting teu acan laku sabeungkeut-beungkeut acan. Tijang manggaan, minimal rek dilanjut. Nya sok mangga nih ujang mah terape keneh. Sayur. Woi, jatah. Aduh ngampura Kang, teu acan esa berak-berak acan. Ah, sia mah lo alasan. Awas ku aing mun sia isukan eueuh. Beungeut sia ramejut ku aing. Neng Jamilah teh kuna naon? Atas di mana tuh Neng Jamilah teh? Iya entos ya se. Entos tuh bade ngalajenkeun deui apa? Nya sok mangga Neng gelis. Nah, hari mana nu kita ge disebut geulis, geulisan kana urang ka mana-mana. Di mana maka taman ari mana? Sabodo ah lieur. Oh iya, bang kurang kali itu aya kali aya naon mana teh pas ka urang ha. Hayah, makan teh. Ujang si jomblo tujuh mulut teh teu eureun-eureun mikiran si Jamilah. Komo deui ningali si Jamilah, respon si Ujang geus boga pamikiran isu pageto pek ngungkapkeun perasaan anu sabenerna ka si Jamilah. Manehna ngadudut selendang anyar emak anu neangan nganjuk keur dibikeun ka si Jamilah. Kumaha caritana ah. Jamilah. Iya, abadi masihan ieu Kang Duo Jamilah. Tanda ate tos bagja sareng Jamilah. Mun atuh Saleres nama ate tos lami nyimpen rasa ka Jamilah. oh nyimpen mah tuh bisi batu. Cinta ka Jamilah mah moal paburitan dugi ka kiamat. Oh jadi iya lalaki anu dipikar kumaha di Jamilah. Kan gitu Somad. Coba ka dieu gelutkeun sikat barudak. Raon ieu teh. Assalamualaikum. Ari kana narium teu bisa, ari kana ka arah sana hese. Waalaikumsalam. Urang kana. Ayo kabur. Ai mana Somad? Geus kabur si Ujang. Alas ya Somad mana bakal di penjara. Ayo, kabur, pusing ka bawa-bawa. Ujang. Udah, tong kieu tong tinggalkeun Jamilah. Ujang lamun Ujang teu udang, ijah hanya disayang ka saha. Ujang mau tinggalkeun Jamilah. Karunya pisan si Ujang, karek di aya nu bogoh, geus maot dasar jomblo tujuh mulut. Tapi masalahna di dieu Jamilah menihem pisan sabab Jamilah ditinggalkeun kudu dikanya Jamilah aya niat bade balas dendam ka si Somad. Kumaha balas dendamna? Yu urang tinggal deui ka TKP. Gedein aku dong. Cicing bagian orang ya. Saha ieu teh menikot pangling kieu? Jamilah. Saha? Jamilah anu kungsi nganyerikeun HTA, moal kagoda deui. Jamilah ih, mana teh kan yang urang kada suka Kang Somad. Cicing Siti. Teh kudu apal. Lamun Jamilah teh resep ka ati bae heula pisan. Mama percaya deui Jamilah. Ya geus, tu Jamilah sumpahkan jomblo saumur hirup. Jamilah. Ya, abade masihkeun ieu kanggo anjeun. Malah kasihan banget ih. Sayur. Hoi. Jatah. Aduh, urang kan teu acan aya berak-berak acan. Ngomong tuh. 1, 2, 3. Sayur. Goblok sekarang si dia. Sayur. Hoi. Jatah.